Hati-hati, jangan cari masalah. Biaya berobat itu mahal. Siap Ya, bos. siap bos. Bos. Ayo bos ah. Adanya, Ayo. Aduh, ayo nyeri. Aduh. ayah tetangga sebelah. Tabu bos. Tabu kunaon? Si sliding ku tonggo bos. Aya wae. Ieu nyata. Nalahan parkiran di gede unggul-unggul. Mana wayana sorangan heula? Siap bos, sorangan ini. Gua nu dihareup di dinya bos. Bisa, tadi tempat ngalukis. Karyana mana bisa erek ngalukis gambar naon. Kadieu bisa hubungi. Tapi apa bisa lo ya? Bisa mana naon ya asal dari kamar. Halus. Bos sudah mana bos? Ya bos, ya bos. Tuh kerja japatian. Letik bos, sudah aja japatian. Aya wae. Itu Siap bos. warung. Bos, gila kemana wae? Ya hambatan di jalan. Kumaha ieu na? Masih abet mah? Teuing sobet kan eta daguan tau. Bos tadi orang geus cek situasi Kumaha? aman. Halus. Nah orang nih kawasan nya. Maknya karek ka dieu. Eta sih teh kawasan dinya teh blok C teh ya. Tong lila. Lila aing mah janjian teh. Aralat kieu aing mah geuleuh. Mungkin suatu saat nanti kita harus bisa. Waya. Kenaon idinya. Beja-beja dulu dong, Bet. Kalau jadi saya kaget. Kumaha goblok teh. Kalau di beja-beja mah atuh bukan juga ngagetin. Mana halus wae euy kata-kata nama Bet mana teh. Atuh urang si John ke mana sih John? Wing ting da nyeri beteung. Jadi betul man terus babab yang pedas-pedas meren saya Kan sakit hati. Ikan sakit hati. sakit hati karena pedasnya, Bet. Lah omongan dia. Atuh dah. Omongan dia. Euy ketingang lope mah. Geus teang ini masih don lah. Di WC mana? Teangan we kumana papayan hiji-hiji WC-na. Tulisan WS Lain WSU. Eta WSU. Atuh kurang teang heula. Sok dik. Tong lila mana, Bet? Pokoknya mah titip DJ. Naon teh di teh? Hati-hati di jalan. Oke. Kira Bet. Naon deui sih? Ipang meneti ya teh kiri. Repot wae. Bro, tong lilanya. Cepet atuh John. Pasti lu ganggu gue lagi enak-enak modal. Maaf Om, kirain si John. Pergi lu. Ya udah. Bos. Semangat lah. Duk lah. Duknya. Bos, amok-amokan gitu. Aing lieur atuh. Lieur melawan. Aing kena minta si Obet ka itu ke mana nih? Ke Blok C. Teang nyawa. Teang. Teang udah.
Ah, itu no bukan si John teh. Ada naon nih? Itu lagi yang kebukan teh. Wah, benar. Bisa temen kan? Om kira ya naon ieu? Ayo. Bos, bos, ibu bawa sama Roro. Lama pelan-pelan. Tahu? Bantuan heula ieu nyempel. Ini mana kasih bos? Kurang ieu mah bawa. Baik bos, naon guys? Cuma ngeganggu ke anak buah Pahan FC beunang. Di mana? Ayo urang ka orang. Aya ieu ah. 4.000. Rusak ieu anjing. Mana? Ieu bos tah. Mana? Bos. Iya. Siksa heula lah. Aduh, ampun. Ampun. Ngajago maneh. Ampun. Bos, mah jadi santapan orang, Bos. Kemarin kan itu Eksekusi. ih seksi. Yes. Eksekusi. Lila, Bos. Ini, Bos. Bejakeun ka Bos maneh bejakeun. Handel. Bendera perang dimulai. Handel. Ya. Bos lo ditunggu. Macam-macam. Bos. Naon maneh? Digebugan, Bos. Digebugan di mana? Mana? Aduh, digebugan. Ku baru daking buah naga. Aduh, aing mah para-para. Kadi mana, Bro? Ayeuna kadinya. Heeh. Dipegang mah tah. Pasti itu. Pasti mah siap-siap nih mana? Siap. Perkuat. Tapi orang geus puas ye. Sana deui. Lihat. Orang udah ya flashkan tuh. Bagus teh. Cager deh tuh. Bos. Panu sirah lagi di Bandung. Pan dokter oge anu reutna sirah, ini suntikna bujur. Ya, ngis-ngisuk lah. Rese. Ya budak aing geus susuna tuh, pan dulu tambahin lagi dan siap-siap gitu. Tadinya tah terus urang anu Cimande, Cimani, Cirata. Urang dipake. Oh no. Bagus. Saya mah orang geus enggak lah sih anu naon. Mana enaknya? Oh, tah, Bos euy. Cuma beda. Urang keur mentaan minta buah ring naga teh dinya ikut. Bulan dinya bawa we batu buah. Saha apa tuh? Bukna koneng terus anu digebugan teh urang minta anu motor eta teh Pak Boy we saurang. Eta aya. Aya mudah-mudahan teh dipajak Bos itu dicapaan tapi Mah sagala dicopot teuingan. di mana eta na baludakna? Nongkrong. Nongkrong di mana nongkrong teh? Tadi kahareupeun tadinya sigana mah. Bro, kurang barang kurang. Ayo, Bos.
Parna meh teu nyeri awak ku koneng gede. Bos, setum kuning gede ieu mah. Heuh tingali warnana warna koneng. Monster ieu mah, Bos. Kamu diubaran kuno kieu, Bos. Urang menang gepeng keur awak leutik teh. Heuh pan ubar nyeri awak. Ah, moalin ubar nyeri awak ah. Di mawat teh, Bos ah. Besok buru letakan gitu. Sesuai mah orang balik lah ubaran maneh. Ayo, urang bawa ka tukang urut. Ka Mang Ata, Bos. Heeh, buru. Ubaran heula.